Iza aradta ang ta'rifa qadroka indahu, di mana-mana anjeun boga harepan hayang nyaho darajat anjeun mungguh Allah atanapi kadudukan anjeun mungguh Allah. Nah, darajat kuring teh darajat anu deket sareng Allah atanapi jauh ti Allah, atawa kadudukan kuring teh alus atawa goreng cek Allah, atawa naha salamet ye urang teh atawa cilaka mungguh Allah. Taya hiji tanda supaya urang nganyahokeun kadudukan urang di payunan Gusti Allah. Kumaha? Hal anta naha ari anjeun eta minal makbulina tireng-rengan nu ditarima kabeh amalna, asu adai anu baragja, au minal mardudina atawa tireng-rengan anu ditarolak kabeh amalna, al asqiyai anu carilaka. Anu ditolak amalna berarti bakal cilaka, anu ditarima amalna berarti bakalan bagja. Kumaha kadudukan urang di payunan Allah, alus atawa goreng? Kumaha darajat urang payunan Allah, cilaka atawa salamet? Pangdur maka kudu naringali anjeun pimada dina naon tah perkara yuki muka netepkeun Allah ka anjeun. Tuh, kunaon urang jadi nyaho darajat urang engke di akhirat, kantun tingali urang we ayeuna yeuh di mana ku Allah dicicingkeuna gitu, dina situasi nu mana urang teh ku Allah dicicingkeun. Yuki muka netepkeun Allah di mana yeuh urang ayeuna. Apakah urang teh resep yeuh dina migawe maksiat? Apakah urang teh resep ngalakukeun anu hal-hal anu bermanfaat? Seperti mana hal-hal anu bermanfaat? Ngaji, terus deui dina ibadah. Nah, tingali di mana urang yeuh dicicingkeunana. Pan ayeuna urang apal kana diri urang ye. Ayeuna pisan. Di mana ayeuna urang dicicingkeun ku Gusti Allah? Yeuh ayeuna nyaeta keur ngaji. Urang dicicingkeun ku Gusti Allah, ditetepkeun ku Gusti Allah dina situasi ayeuna urang keur ngaji. Secara dohiriyah yeuh. Pan geus katingali darajat urang mungguh Allah, di mana urang dicicingkeunana dina ibadah, dina situasi urang dina kataatan, atawa dina situasi sabalikna salian ti taat maksiat. Terus kadituna tempo oge batina. Dohiriyahna ye urang ye alus secara dohiriyah, dicicingkeun ditetepkeun ku Gusti Allah dina perkara anu dipikarido ku Gusti Allah secara dohiriyah heula. Keur ngaji ye berarti aya dina situasi kataatan, tapi kadituna tingali batina. Tujuan ngaji na ye urang ka mana? Apakah urang teh tujuan ti bumi ka majelis teh hoyong kengeng ilmu sangkan bisa balik ka Gusti Allah? Tah eta kakarak ku Allah eta teh ditenden dina darajat jalma anu bakal baragja. Tapi lamun salian ti eta berarti ukuranana kaikhlasanana dina perkara batina. Niatna urang ngaji teh arek naon? Tina hate niatkeun ieu urang teh arek ngaji minimal hoyong aya dina situasi anu dipikarido ku Gusti Allah. Atuh ari tukang ngaji mah berarti geus paham urang arek ngaji teh arek naon? Berangkat ti imah juru turun, berangkat menuju ka majlis, dina hate tujuan
kuring arek ngaji sejak rek neangan ilmu supaya kuring ia bisa balik ke Allah dina sagala perkara, dina sagala situasi, dina sagala keayaan takdir anu dipasihkeun ti Allah ka urang. Eta tandana jalma anu bagja gitu.